biasa kolot prank. Nah, kolot prank, kolot kempreng. Ayo orang lelaki mah lebih ke aki-aki nyusul terus. Kelana. Tapi bener rasa waing. Lebih kerang ngeteng gitu si Unga. Kumaha? Tinggalin. Ya, makhluk araraneh gitu. Tunggu si lain aneh mah. Untuk kos anak begu bener. Mun ala si Unga keur pipa. Keur naon pipa? Ngenyot susu. Dulu monyong, dulu itu jahe, manusia kayak gitu. Nah Gusti, iya tanu gagal jangan kue kamar teh si setiap kilo loncatan ka itu ka dieu. Di udah-udah ku abdi teh hese bisa dijelema. Ayeuna wae di podara. Buktikeun ansur lembur papan ka ditulis daya langanan lain. Apa mejan. Assalamualaikum kaum kafir. Kain nyebut kafir agama naon sih gitu? Ya Islam atuh. Ya. Manya Islam make ikat. Baju ibu belgu. Islam mata dina hate. Lain dina baju. Baju mah kumaha we deuleu. Rasul oge deuleu kudu make gamis. Nah, si Fir'aun oge make gamis baheula. Nah, eta mah budaya. Lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun. Naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam? Lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing. Cerdas hartina. Naon tarucingna? Kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas? Ya moal abus teu gede, lain abus henteu na ieu mah carana. Cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha? Moal abus, lain nanyakeun abus henteu na blegung. Carana. Teuing kan? Ya, berarti sia mah Katolik lain Islam. Nah, tina agama kena tatarucingan teh nyambung sia teh. Si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh? Bukakeun kulkasna, pantona teh, kaluarkeun eusina, bus gajah abuskeun, tutupkeun deui we. Sakitu maksud aing teh goblok. Nah, sia teh teu mikir. We da moal abus, lain aja keun teh abusna goblok ieu mah carana. Bida-bida teuing bodoh teh. Sok tigawek jika naon. Lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun. Naon bedana orok awewe jeung orok lalaki? Ai orok lalaki mah daging leuwih. Awewe mah daging kentom. Salah belegu. Naon bedana orok awewe jeung lalaki? Ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun. Ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus. Kelana. Tapi bener euy. Rasa waing. Aing mah kene diritan aya teu gantel heula teh teh suka. Ya. Oh bener. Itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan sia teh.
tikuring kumaha carana ngaboskeun kuda kana kulkas anjing niron nyontek anjing ya mikir goblok kayak teh ngabaca karya batu di sablegung gula nyontek sia mikir kayaknya yo nanti karena teh nyontek hah plagias tah eta plagiat tah eta teh mikir maka jeung kumaha gajah kumaha nu teh kuda carana ngabuskeun kuda kana kulkas iya sarua jeung aing bukakeun kulkasna terus sok kuda abuskeun moal abus nah apan gajahna di jero kene anjing aing poho aja ampun poho aing aduh lalana eta kahalangan ku susu teh anjing teh gara-gara susu aduh kamu benjokeun ku susu aing jadi poho aduh Gusti ampun oh bener euy jadi naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing setan deh sok di dewe naon nya mau mana Cikarang apa dia kurang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene ning tadi anjing aing poho deui wae aduh nah gara-gara susu aing jadi poho kieu Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat kula aja tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan lain maju kula aja dor hei kula neangan sasaha lawan teh sia kula aja gara-gara susu aing jadi ambek ka sia dinu lega di dieu jeung aing maingan arele Kurawa lah lemah geuning aduh luar biasa nu diikat woi kadieu goblok nah usah seri di dieu jiga ada kuaing sia geura samat inung bapa tungkul kana juput tangga kasadapan pireuyeurkeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler burang puting haladong hiji poek saang salah bener we lalaki belilah oskadon anjing kitu naon tah dua anak wae sakalian diantarikeun kana neraka jahanam naon kitu pinarakaeun sateu dua anak ge ya anjing jangan setua-tua ya lain didi yang ulah kumawani ka jalema ieu nya geleutik kayak gitu tah teh jalema teh sangar ieu jalema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja selang neangan lawan saumur hirupna canyahoon digetih sorangan ya teu percaya pecakan dagor tak kusirahna kulingis kuat modal sama tidung bapak malek wae lain di podaran alah mentang baca aja teh sok kayaknya waktu perhitungan teh jika
sia berbotan woi goblok pisan micin padengeun woi woi sia bener sok sia napa sia bakal kapengkak ayeuna modar teh goblok teh euy eta digilekeun wungkul jadi lesot ada tanaga sia keur ka dieu tuturkeun we bae woi berat euy wah kamu beutkeun aing mah sia wes woi ya lu goblok sebenarnya lu ya ingat aing mah luar biasa ya jelema euy woi put dieu aduh anjing aing kana teh muning akan jaga lihat wah wah goblok teh cukang irung diketrek jangan entah atuh dia Asia dia anjing siap pokok pada laki siap ni gay saja kumaing ini what is that ya bukan dia wah pek anjing pek komoditi tak si goblok aing mah temboro nu babari nu hese di korobet weh dia sadia madu weh cebenang tuh weh dia sadia lain anjing baik kan ngejetruk dah ya Allahu Akbar dasar wilujeng sumping nyok goblok Nabi-nabi kamu kadang-kadang siap aing jalan syukur aing pandang ngagugu teh kulantaran siap batara diajen baik kabataraan tapi guys kaboker kieu mah deuleu gerak-gerakkeun kategaan baik karesna di podaran baik baheula prabut si susu ayeuna prabut aturan Pandawa jeung Kurawa dulur ayeuna aing jeung sia tukang tipu sia kek nipu naon da ka wah itu nipu naon jera nipu naon si goblok maksud lo Gelem eta ngomong mana si Cakamana cakap atos ku kalau disumputkan dipayah jeung anakna bae kabina-bina nang ngaras ya
Raka Prabu tiasa kau rasa sangem bisa pintar saya nipu teh aing saya kalau deui itu budak nih geus sabaraha kali ka aing saya mau ngabohong teh budak mikir sia kayak nipu teh nipu naon rumah saya kita meraksiki asam kain di dana palengan sumohon pikir ku sia jadi moal ya moal eta nyaho moal jadi kunaon mah keur ditakai atuh nah selera uninga moal jadi make kersa goblok aing teh ngagugu teh kulantaran sia Batara geuning jadi Bratayuda teh malah geus pamungkasna sumuhun kaula tiasa sasangem sagede panuhun heula nafsu pilih mata kaduhung badan anu batang katempuhan ieu teh kaula teh pangna kitu teh nyaah Kang jangan naon sia manyeun jangan nipu kieu yakin salira teh upami Bratayuda teh bakal mihak ka Kurawa bener teh salah tah tidinya nah tega salira bakal jadi musuh jeung kaula dina waktuna peperiheun atuh Pandawa jeung Kurawa piraku urang mah kudu kabawakeun antara Nur jeung Balaya kenapa saya kahiji kadua salira teh kagungan ieu pusaka anu kasebat nengalak penghancur masa bujang hingga Pandawa Kurawa ge bakal hancur lamun jadi keluarga atuh moal aya balitungan antara Pandawa jeung Kurawa apalagi teh kangge nangtukeun bener jeung adilna waktu balitungan tah kaula nyeun cara kitu teh bakal tingkunya akan jadi dulur nya akan jadi lancip ulah nepi ka nimulkeun dodar antara kaula sareng salira panuhun akang sing emot teu kana sandinya ya denge atuh tanpa lain milu perang hayang nyaho atuh Bratayuda hayang nyasian atuh Bratayuda upami salira para yaksian Bratayuda ayeuna teh tuh tingali finish ya final antara si Yudana sareng Bima patutunggalan tuh keur dieu ya aduh kekuatan wina teuing saya tadi putih ka aing teh aduh nah kresna asa dilendeng aing kudu jadi adi nya kaula makan kaula teu ridho lamun kaula kudu pasyajeun salira panuhun eta kunipuna sia teh sarana ka aing teh salah jadi mau asik asam di leleungeun ya moal atuh make dita nah atuh akang beunang ditita coba eta ngomong tanya siapa ieu cari tuang heula Minggu si udara si gereg si pageuh mulai daing duanana ge dina main gada sok tulikeun najan maneh geus beak dulur beraya aing aya ye tenang aya anu berat sabeula aya anu ngajalankeun hukumna nyensang onaran wae kabina-bina teuing oma sidana cing murni maneh menang teh aya jelema nu teu murni hidung jelema teh oh laras Kakang Semar sia
ya naon itu teh euy ngan aing teu ngeunah hate we ai silain teh nyaho kitu Bima deuleu geus goprak we tenggelan Bima mah ka Yudana kana diseungsirikeun Bima digebuk sanga gerung sia alah geus kana duitan anu we geus kana duitan tarumpangan ditinggali aya nu nya ka Yudana anu nya ka Bima aya nu nya ka Bang Sulaksana Nanti ke sami. tidak akan bakal nyejelaskan gede kata siapa ya dilawan masih si Yudana buah kuat si Bima uang tinggal itu plastik kersah yang tumampara Bima ngajungka tetiasan nyaring deui nganukur empes-empesan panuju sia ya Bima waras itu makanya jati-jati itu makanya waras oleh yang kemang cangkok aja aku cuma kemang cangkok aja malah damang ya anjir cekat dewa cekat tuh si Bima tuh saya kira kerja mulu kuat tuh gitu dengan Teseda kuat gitu tinggal ye waduh salah lengkah tuh benar doi tinggal deh beres anuju mau kuat si Bima deker saya hidup tinggal coba bong gitu tuh kembang cangkok kerja kusuma kembang cangkok kerja wartamang ya duh anjir cari jir dulu itu si Bima yo aku atas si goblok awak nama waduh nyerang ke si Yudana mundur si Yudana dah syeta ngeplos saya mah langsung karo nyampuk karo tegang aduh namru ceklat mana namru waras tu jati-jati tu makan waras oleh yang kemang cangkok yang musim kemang cangkok jawa damang ya ni yang doi iya kapangi sia cak truk paingan menang Panawa da iya nah gitu biar mau yang kemang dah karek baik kemang boleh kemang naon ya aing nyaho buka kemang cangkok ya kusuma licik sia licik nakar licik oh sia kerasa ku aing sia gerejam tinggal sudah tuku dah sia panuju sia ngagoler dewa sok sia disebut kemang deui sok sia kemang babadotan anu sakalian Kresna lantaran dibekem sanajan dina manah tapi tetap kaganggu ku kejadian modegi lajeng nyerat dina taneuh ku inung sampeanana kabina-bina teuing teh cicing iya tidak kesal aja tuan gua ngomong gua yang ngasih Allah nyebut kembang gua bila-bila terlisik saya teh iya dan orang teh sing sireumeueun Kang sireumeueun puas hantu mah oyab itu saya mah ditangkep teh oyab Kang iya supados rada eta nontonnya paling itu gayu tapi ulah jauh jaing moal digali sia itu pakai kembang urang buat non eleh
Kresna ngicepan ka Arjuna parantos surti anu tembus kana manah Arjuna yen tilas cicing Kresna kedah disampurkeun Kakang Semar ieu nu aya rasa yen kaula kudu datang ka tilas nonton Kakang Batara sae atuh nuhun pot nah sampurkeun aya naon tilas ngadeg neraka Batara sae nah aya kamar cacing naon pot aya kamar cacing lah mana bapak maneh ya dieu kumaha wae dulungannya nya doakeun ku bapak tuh ulah nepi ka cenah boborot kitu dulungan ieu era panawa ieu naon kan tingali Kang memang aya kanyataanna tina tembus rasa kaula doh aya naon plan aya aksara naon itu yakin diserat ku sampeanana aya juga abdi gambar cacing ya kok geuning ieu teh tulisan Kang seratan leres seratan naon anu pangluhurna mah wis ugane Bambang Puhune Bambang Sulaksana Puhune wis ugane Bambang Puhune singkiwa rada ngingser singkiwa rada ebea Pak ka bulan kawas-kawas anu kudu ditepikeun ku kaula ka Kakang Bima ari hartina wis ugana teh geus waktuna tinggang puhu pingpingna ngan rada ngeser saeutiknya eta saluhureun-luhurna saluhureun tuurna cing atuh Kang kumaha cara nepikeunana nyangakeun ka Kakang Semar sae tulungan Kang sawios abdi wes nuhun cepot tawala bantuan silaing dewek silaing cepot naon urang ka tengah lapangan urang ngaharewasan Juragan Bima teu meunang aya nu kaitu hayang ditewak lalawara teuing supaya ulah kate nyeueun ku jelema ieu jadi pangna abdi ditiup teh moal kate nyeueun ku jelema-jelema nu aya di dinya nu lalajo abdi ditiup sang sidawala heeh ka bapak ku abdi nepi ka kitu-kitu gua katinggalin kudu nagih maksudna tah ieu urang apalkeun sajajar hewan kumaha dewek nu pangluhurna wis ugane sok apalkeun ya abdi dawala dek sila itu kedua bapak mana naon teh wis ugane kedua Bambang Puhune singkiwa rada gingser lu mana lu babarinya eta we anu rada nyingsat tadi mah lain rada nyingsat goblok rada ngingser dewek wis ugane
bang pohone singkiwara ada begang singkiwara daging sar dibanting siapa ini tahu kemana karap ngomong terhadap begang nya sok apa ke cek dewek wis ugane bang pohone sing balalageun hidup teh singkiwara daging sar sok singkiwara daging sar apa sok sing gancang sia dola uji ku aing wis ugane bang pohone sing geura barare hidup teh Allahu Akbar coba lain si eta belatnya lah aing ngapakeun geus kolot ampun kelenana singkiwara daging sar singkiwara daging sar ada singkiwara teh geuning singkiwara daging sar sok wis ugane bang pohone wis ugane bang pohone singkiwara daging sar sok lah apa wis ugane bang pohone singkiwara aja dewok hai kumaha atuh nya duwe kayak duwe iya ayo mau ketinggalan sia tutur ke naik ayo cek bapak wis uganenya cek si lain naon bang pohone cek dewek naon cing man bagian akah naon cing singkiwara daging sar tah singkiwara daging sar cek aing mah si lain lamun poho keur bejaan bae benar musik siap ayo belajar tolong hidup siana hidup Kurawa ya ya wis ugane kan tulung geus setengah eling setengah luntir dek nyawa saha sia teh kurang ajar ayo udang siap belajar kagak bau aing kan wis tuh udang siap belajar wis ugane ulang wis ugane bambang pohone singkiwara daging sar maksudna naonuluh wis ugane eta wis ugane ya tulikeun ja bang pohon ujang bang pohon
geura cager. Sing geura cager. Sing geura cager. Sing siringkeun. Sing kayo. Sing sireumut lain eta. Naon sing cek aing naon. Sing kieu warna nanging sar. Heuh eta. Bisi siling pohong kana bejang ku dewe. Bang sing kiwa ma eta radang ngising. Geus tiga. Hah? Tiga. Sing kiwa geus ngarti aing. Ya sing kiwa radang ngising? Ya. Nu gara-gara nya eta syawani anjing ka dieu nyoba katingalieun. Usaha ge kiwa ti kuagan. Ya, bener saya ketinggalin ku batu teu. Teu apa ku eta mah. Oh, teh lalu teu. Wah, ketinggalin. Wah. Maju siapa mah goblok. Badai ngawartosan mungkul geura ngopi. Bukan lerayangan turun pipis di lerayangan mana karempa para kurawat syahada paman kumbayana itu angin dipati karena aya buka beneran bujuk dicinta ulang tiba Maratus kacang maratus. Yap. Wilujeng sumping angin apun teneh kaulah teh kaberangan paman tetiasa giring gempungan di karaton ada atas rence angin teu jadi pasoalan naon bae anu disawalakeun nya ngeunaan nagara we kaya negara nuju kieu angin kumaha jalan kaluarna mangga calik cai. Paman angin jaya wikata mangali aya naon teh mangga heula wih kakang adipati damel saya jadi nama Subi laras saya jadi nama Subinya atau tergiring gempungan lumawi gantu na tuh ayo naon mana atur nger atur nger ayo naon anger citra sama mengalih nama kakang adipati saya jadi banget Allah, hampura we lieur aduh. Halo, ramang ya.
minuman keras. Sorry lamun teu nginum teh aing mah teu geunah hate teh demi Allah aing mah. Pokona tinggalin zaman mah teu kitu mah jeung aing mah sok. Pokona bisi aya naon-naon urang dieu bebeja ka aing. Kitu aing demi Allah aing. Sorry aja. Gua lagi negak. Jantan niran tanah temane pakulingan rana. Samia korbayak sawang tening paklaran jawi. Pun tening pase banjawi. Sidrona ngahaturanan lagi para Kurawati pasebanan kalarasan adipati karna we sami sumbi unirangan tiga nah aya bagian ing kasih Boyo. anak ama anu gede anu leutik syukur geus kararungkul aya naon mah aya naon ieu mah aya naon ieu telot naon lot pantina olot lot yen aya naon lot yen olot beberjen sidora kana uncut meuling dinungtut jeung disakalikeun wae naon ieu teh saplot prank nah olot prank olot kempreng si goblok kieu eta jangtak jangtak ujang utak kai anjing teulna anjing aing kasihmu aing teu sakwa sorry euy iseng aing demi Allah aya naon ieu teh paman kieu angin anu disawalakeun di karaton tadi teh kirang sareng teu langkung nyaeta ngeunaan nagara we urang teh nagara aslina teh kakeunaan ku krisis multidimensi rupa-rupa kejadian anu kaalaman kajahatan beuki ngarojat gunung ditu longsor ongko banjir ongko kahuluan ongko urang we negara lebih kaki ayeuna terus ya tah panustunganana Sang Nalendra Prabu teh mercantenkeun we ka paranormal murid mang bangsa jin dia teh aya kaahengan di karaton teh aya bangsa jin waduh aya jauh rupana jin kitu lajeng Sang Nalendra teh tataros kedah kumaha carana nya aya implementasi eta paranormal murid Mang Durgalapati tiasa negara bakal pinangih jeung kawaluyaan tapi ieu negara teh di alun-alunna kedah ngaruang puteuk jelema nu pangkolot
gampang atuh kari menci teh ieu tong sok itu pamali teh ngomong teh aya nu saluhur mah ku jelema ku utek jelema nu pangkolotna di luar nuwutkeun eta paranormal saha cenah pangkolotna di dunya tah aya nu pangkolotna di dunya teh eueuh deui lintang tinggaranna teh Semar mana sih? Warwana wah. Semar Banar Nangka, Badranaya lain Banar Nangka. Si horeng bapana si cepot. Eta teh jelema teh kolot teh. Oh sasamana manusia purba teh paneta. Jeung saha indung bapana da eueuh sia teh mah nu batak lain guruna jelema kurang dialang di payahanna mah batak jadi neraka sia teh mah tah ari anger Prabu teh mercantenkeun ka Mang Dumeh Mang jeung Panawa deukeut tah kitu wayahna ulah tadi anteur mangka itu bisi aya si kusil mulu gelaga kerjana mau ke jabatan di perjalanan wayahna kada bantuan saya iya awal ayeuna beres beja kere we moal milu gering euy demi Allah poe ieu teh aing teh kudu dioperasi kunaon nonton bohong si kilo gitu amari dia awor-aworan bol wing getihan di pacok hayam tak itu atuh kaleresan anger adipati sumping atuh kumaha bade ngiring jamu itu balapung ngiring jajak pamanehna nah ini teh parantos jadi keputusan raja terus di ACC mau tiasa digugat mau tiasa nanging bagi raos kaula ieu teh tiasa kena gempungan deui bae aduh ngalamikeun waktu deui sanos lami waktu tapi supados saina herang laukna beunang paman daya bicara ada hitungan hiji-hijina sanes margi ieu teh suku pami diemot ku kaula ieu teh sanes bade nangtremkeun nagara malihan bakal nami kakacoan margi Semar teh paungan Pandawa teh parantos kagungan negara sareng pangimitanana Pandawa teh demi rakyat demi negara teu mungkin Pandawa mikeun Semar salaku rakyat margi bujeng hingga piala Jawa nebuh salamarna oge rakyat amartapah dilindungan di negara amarta memaehan manuk kena hukum wajina cara diurang kalau belut di portas di setrum kebayangkan ke 50 tahun bakal datang anak hijau urang kenyaun urang naon cenah meureun-meureun teh jadi kurang wawasan kurang pengalaman kurang ilmu abeuki morosot teh kaitna yang teu iman deui da di setrum di mana ngenog teh moal megar iya iya jelema nu kudu di setrum teh ieu cicing ulah heureuy ya tak becageun tah kitu paman kahiji kitu upami Pandawa teu masrahkeun bade kumaha jadina urang maksaan panustunganana bakal ribut antara negara jeung negara tah kahiji kitu kadua kapan Semar teh boga kulawarga astra jingga dawala nalagareng oge garwana ayeuna Semar bade di ala Jawa urang wangsulkeun ka diri urang upami ayeuna paman kumbayana tuang putra di ala Jawa kubatur bari jeung dijek dieu tumal kumaha praosa
tadi dia mandang kade batur teh cing sarua mandang kade urang sama meh nyiwit batur teh ciwit heula diri pribadi ulah anak ente kasih astadina kasih dawala nyage miskin manehna rekep deng papak sarua di payuneun Allah Rahman jeung bakal dijabah doana siasta jika sidawala ku pangeran sabab dina katerangan eueuh deui anu bakal tepat bakal dijabah doana lintang ti jelema fakir miskin anu didolim malah kali oh dia teh dakwah di masjid atuh kawas-kawas nu teu satuju ieu kana praja sanes teu satuju demi kelancaran coba kali kaulah teh saltik gedena parantos dilantik parantos disumpah tenaga pikiran jeung sajabana malah nepi ka pati demi kaselamatan negara jeung bangsa hapunten kaulah parantos dilantik parantos diistrenan ieu teh bipati kaulah kieu panuhun bapak mangga sareng kaulah urang nepangan desa Ngarendra ieu kaputusan teh urang batalkeun bae tiasa paman tiasa sanaos ieu kaputusan parantos diputuskeun ku raja kapuguh menang jelema tiasa dirobih deui ngan hiji-hijina anu teu tiasa dirobih deui teh firman Allah kitu Pak tiasa dirobih deui urang musyawarah di anu mupakat kumaha carana jalan kaluarna angger ngalilakeun waktu ieu teh rusuh pisan teh mangai mangiri kok sabios atuh sanes ieu demi kasalamatan aya hak kaulah oge pikeun nyaaka negara astina teh pikeun ngahalangan di pasualan margi bakal leuwih ribut di kayanna daun deh kenaon teh maksudna naon hiji-hiji kana fisik ieu maksudna Demulang tarima siap raja siring kita kahayang raja ayah kurungan rojong ya tiasa teh kurang digugu lamun ieu teh batak nyelamatkeun ka negara jeung bangsa paneta maksudna ge tapi tingali mamalana balungkarna sia teu satuju napi kadijieun adipati anjeun teh anak kusir bahwa dilituna ayeuna dijunjung harkat derajat jadi adipati para ratu mikayuyun para menak mikasera kolot teh budak kira dengan mikadeu jasa lanceuk aing hari-hari kahayang lanceuk aing dibuka di ulang usia dina arti teu satuju banget kira pati mungkin bener tah kitu mamalana ceuk teh hartosna anger teh nu asih di pulang sengit teh nya di pulang moha kahayang mau ulah-ulah ribut hei kudu dibodaran baik kana beres kahayang mau ulah pasian teh aya aja lo gitu aya naon ieu teh nita baik bajajah siap aing tong macam-macam kar demi Allah yang mah geus jawa kasihan hirup teh pokona dirinya macam-macam bae aing teurak bedog guru deui aing nek don bae modal kana mahabat kana fisik teh ayeuna bae di bodaran ya bodaran kaya tadi yuri dilulega siap jika sakira-kira kesatuju kana raja balik siap jika anak kaulah bakal ngahalangan melan si Semar lain kaulah teh nganjurkeun bener jeung adil ieu teh pangna negara awut-awutan teh dilatakkeun anjeun
ukur daun ujuk-ujuk prah digawe bari jeung can kaharti oge di podaran lamun kaula rek di podaran ku anjeun aya hak pikeun kaula bela diri sama muasan maka bisa nyaahkan diri ngalintang dirina apakah wani marang orang wani jadi ngapak kula nang kurang kaji mulai ditegah ya apa ya nulung karena hulu aing teh sia aing jelema geus boten sia bukan usia aing jadi anda goblok sia naon gitu pada pikiran kana urusan aing aing pikiran kana urusan si aing pake pikiran pake rasio Bajago gitu naon maksudna pipiron kana urusan aing naon jadi dinariungan ribut jeung Gusti Karna kuring hayang adanya naon nu diobrolkeun ku pembayar ulangna teh si Karna ngaharangan kana maksudnya aing maksudna ngaharangan naon heuh ngatur mata aing mah oge kode we kadene kade kadene naon karena kayaan penyakit di astina nu kena kumpul di dimensi lupa kejadian di negara astina bisa dihari tapi kudu ditumalan ku Teuk Semar make rasio siapa pejabat dalam pinter aing kitu kumaha kitu make prosedik batu naon cek pemikiran kuring dalam anu bodoh tingkat pangagum kabeh musyrikeun pikeun keperluan negara jeung rakyat lain kudu ditumalan ku putus jelema miskin make rasio tuh rok ieu teh budak aku anu leutik nyaho aing adi raja nyaho aing pejabat Allah rakyat ayeuna mah aing geus nyahoeun aing kesieun beda sia pangagum adi raja ayeuna ngajajari di kana leutik aing mah jalma teh gablek aya ulu eta uyuh hadaya pamajikanana ya kodompang teh wiwil gede elek bau iya deh kusia tau maksa kenting mana ya lamun silaing hayang pasea jengaran Citra Yuda saltik gedena kudu loba pangabisa silat karate judo tinju penyang lain seuri sate naon maksudna seuri teh ayat teh ya ulah ngaraneh setting ulah ngapranah teuing euy ayat teh teh geus kulit geus nyaho ayeuna mah lain sia bisa silat karate judo aya padaing hayang dibuktikan jeng buktikan aing hayang nempo tukang silat hayang nyaho awak pentelu kitu bisa silat mun kana nyatu teuing insya sia enta silat ke berharap hayang dikeprokan goreng ribut jelema gede goreng umur kita keprok dina raga mencari masa wah goblok mau dicolok ini bapak aing Babaturan kita sulat kita dukungan saya
persis di tahta. Orang Indonesia dukung keplok orang. Rek naon anak teh? Tinggal itu salah kuring rek ributin dina tugas lain. Setan. Mana harap pesyana dah guna. Jiwa bro. Anak ngambek. Ayam todinu boleh jararau becus nu kitu mah aing oge deuleu bisaeun nu kitu mah deuleu aing sia pipilun kana urusan aing sia. Eueuh nanaonan sia mah eueuh. Kabina-bina teh mundur. Hei karena tuluikeun hampura euy, trouble aya nu gelo heula sakedeung. Utang patit dibayar patih, hutang urang dibayar. Sadaji ya. Naon di tengah non ribut jeung jelema? Aya naon anak? Aya naon di teh? Iya, di nariungan aya pagedruk. Di nariungan aya pagedruk. Pagedruk naon? Rombongan kidu jeung kaleng. Rombongan kidu jeung kaleng naon? Ari pagi teh ka kucing jeung jalanta. Terus Hayang kuring. kahayang dirinya mah Kira-kira buanana teh satuju cari jalan keluarna. cari solusina. Oh tidak soal naon bete jeung citrai udah gelut. Anya gelo budak-budak teh. Tuh jeung garodi.
awal ngurus ya budak teh. Ini tarung di kuring. Oh, naon persoalanana? Jadi ngerata kesalahan jadi ayah di hiji jelema. Kasalahan teh di hiji lemah dalang teh. Provokatorna teh. Oh, saha? Lain hahaha saha bedakeun. Kuring meraya teh wasa caritakeunana. Engkau mah nya teh siapa we da ieu zaman transparan. Memang aku gitu tamangan kuring musian. Sia naon? Saya tuntutan ku isarah we nya da zaman ngarti masuk apa kana isarah. Ku isyarah kumaha? Di Baledog kaliwat. Di Baledog kaliwat dalangna teh. Di Ciduhan na mokot. Di Ciduhan na mokot. Neuk teu? Nek kecurug dina bunuh. Neuk teu curug dina punuk maksudna mah. Ya eta kali jadi kana diconti ku kuringna ya lawan cak kesalahan teh jadi teu jauh. Ya, kira-kira sa. Ya, aduh. Jeung ngamuk di jelema teh. Anya nu enak bulan. Hamur gitu awewe anya zaman garelo ayeuna jelema zaman nepi ka di murah gitu tapi awak teu ngurus keneh cenah nitip oh deui carana pikeun sekeun pasualan manger diaturanan lagi kaset angger Durgalapati tadi di janji di mana aya karapat diaturan ieu dernawa ujug-ujug aya di payun aduh nuhun bagja anu taya papadana hidup bisa datang dina waktu ayeuna nguningakeun maksud tujuan mantekna untuk Semar Badranaya teh aya nu ngahalangan syah aya nu ngahambat cilaka ieu proyek mah aduh mangeuning masa jarina saku ieu teh proyek teh syah ngaranna teh karna dulurna sidana kain teh teu walahir anak kusir teh dipikanya kudu kuraja da ayeuna nu asih di pulang seungit ka jelema oh deui nu kitu padur mah kudu ditunggal jangana moal naon raja alah da teu butuhun ke jelema sok mentang ditu sae urang podaran ya atuh sak tewak curik di mana ya? Aing muridorna. Oh iya paranormal teh Durgalapati teh. Aing kepercayaan suyudana malahan aing tangan kanan. Nu ngadon leletak teh. Sia menjana ngahalangan kana maksud aing. Lain ngahalangan deui kaulah teu satuju. Waduh.
tete danyong. Aduh. Come here, come here. Kenawa. Modar ya. Lesotkeun buta. Ayo, Lesotkeun buta. modar ya. Rak-rak dina batu muat terremek awak kata si kurang aja. Baru kandang rumah Aduh. nah lagi cekek muarak-rak bedio di laut rak-rak lagi diakan pulau hiu cocok pisan nya gerak-gerak di leuweung diakan mau nuhun angin nuhun rak-rak di restoran pasti kudu diakan Sumanto itu itu merupakan air ulah gedong di tengah lautan kasih gedong di tengah lautan maksudnya ulah kapalangnya bela belut sisit sama darat dadalan cilaka diri iya nada kapirarai ayo bohong iya tak kumaha upami Kurawa ayeuna teu aya nu mampu tararatu kumaha upami dina waktu saena salira jeung anger ngiring we kamang urang katumarintis urang nyokot si Semar bih aya si kusulung-ulung gelaga kencana ngomong ka Jakarta maklum ditu masih gatot kacara galak eta jelema teh urang galehkeun Iwati salila jeung anger anu bakat asa galehkeunana saha nu rek mampu ngalawan kaula di dunya nu mawi moal aya nu mempan kitu jeung mau ge kumaha kersa mangga sangem nyalira urang nyampuran batur saja jalan oh kitu dedemit para kasaka di Gadarawa urang sampuran 5 urang atau 2 urang mah salah atuh kitu nuhun atuh mangga urang sami lumampah anger kana dara amarta ka kampung Tumaritis Desa Karangarawo sami-sami